iya bakul motor can datang ti tadi. Aing nungguan jamana rokok beak 5 bungkus can datang kene. Aing sayang nganjang ya pakai motor anyar tapi teu datang ya jama. Kan disi ah. Ah, itu sudah terima ya. Woi, Mang. Woi, Mang. Lila mesti dibae heula. Wah, biasa Mang tadi sibuk euy. Kabur ka dia ya. Oh, di Mang. Dia tuh motorna. Iya, Mang kontakna tuh motorna tuh, Mang. Bisa dicek heula tuh. Jalan dulu motorna. Iya, kontakna. Belum bisa dicek. Jalan Ini motornya berelok, Mang. Mesti ini ulah tadi. Ih, tai. Ah. Tadi Mang keceburu lah kena balok, kena sawah Mang tadi Mang. Kira-kiranya Mang lah. Manya motor anyar dikeceburukeun ke sawah lah. Teu matut pisan. Kajun Mang atuh motor mah bisa dikumbah iya tenang bae eta mah aku nanaon iya ka sawah iya kena belet. Sok bisa dijajal mah Mang. Tuh anger Mang. Rugi wing kudu ngumbah. Motor anyar kudu ngumbah deui wing. Nah ini bro. Motor. Ini sih gak cuma kemarin apa aku motor nih. Anyar segera mah bro euy. Tahu bro, tahu mah mungkin bro. Anjir, motor mah gogoh. Wah, trading goblok ngomongna. Dikerjain yuk kurang yuk. Kerjain kumanya. Kami enak kan itu nih, kami hidupnya keselun lah. Lah, intinya mah dikerjain bae kurang sing dewekna kesel gitu nih. Sing ambek-ambekan lah intinya kurang kerjain bae kumaha bae carana lah sungsam bukan potongkeun setengah deh barang teuing. Yuk motorna ngeredit apa cashnya? Lah, Bro. Palingan ngeredit, Bro. Masana ai cash mah mungkin, Bro. Itu kan budakna nang pegawai kompleks sih, Bro. Wah, paling motor sabulan bro. Ngesong di blokan bayu lah. Bro, motor sebulan kumaha? Berarti bana sebulahnya. Sebulahan bae meureun kebagiannya bana sebulah, setengah sebulahnya. Kumaha meureun? Lain blagug maksud ini lain motor sabulan maksud ini STNK hungkul, BPKB-an gitu. Blokon sama. Berarti kitu eta teh. Preng. Nya. Oh, Ya. heeh, kumaha sia we atuh. Yang semuanya. Oke, dia transfer ke ada lagi kamu. Ulah. Orang balik nanya. Iya jenjana ieu ubah tah. Saja niku pada rumah iya. Bisa kahilir kita aja mah 10.000 lah kahilir. Ulah. Gampang ke. Oh, biasa. Kayaknya ditanya. Oh, dia siap lah. Mas gini ah. Bawa motor sak balik. Udah tunggu. Motor anyar euy bisa nganjang. Arif dikumbah heula ke tonggo ah. Ini motor anyar, sebuladig. Terus aing menganjang semua. Biasa aing ke motor anyar teu bisa ya. Bro. Nah, dikumbahkan lagi, Bro. Kepret gitunya, bahas ya kan. Ayolah, langsung dikerjain. Kumbah yuk, kuat. Bisa jam apa kan? Iya yang mana cocok san. Bola. Nganjang guys. Aing arek balap na sinbinya. Tuh bro, gimana euy? Bro, nyebut bro, ya bro. Ah, tadi siapa nyebut wae atuh dai. Jangan orang digebukan, Bro. Udah itu mau lap, jangan lah. Ini ngomong, wih motor anyar euy. Minta naon begitu bakar-bakar apa naon, Bro? Jangan lagi nyokot lap, jangan lap ayo bata. Ayo tuh gua sigat lah. Bro, kenapa?
Aing bro, Usahakan bro. bro. Silakan bro. Silakan bro. Ih bro, mantap bro. Nah, bro. Atas sepianya bro. Kabur bro. Kena bro, ayo bisa resep kena bro. Lah. Goblok betul aing dikumakan we. Sebelum tadi lu kan diblokan deui. Aing anyar jadi kieu. Bisa ucing enggang bro, awewe. Ah. Goblok barudak motor anyar aing diblokan. Wah, aing mah. Lap nage eueuh guru nage. Teranyar diblokan deui. Saha nu daekeun ieu silok nu blok ieu. Aing mah. Di tanggal kieu. Gusti. Sumpahkeun sia barudak ku aing sing ti paraduk di jalan sia. Bro, ngadoakeun di paduk cina urang. Heeh. Mau mungkin ya bro. Kuku dua, mata dua. Mah yang bisa dipaduk tah. Ayo bro lah. Leur saeutik si Demak atuh bro. Binat teuing barudak sia teh. Tanggal kieu mbah nage. Lap teu manggi. Kuleungeun ge jadi lah. Wih, ah, payahnya aing pekat goblok. Tadi teh Senasya pakai itu, pakai ngeblokan motor itu, akhirnya Senasya pakai kaos ya teh. Atuh iya aing mah. Goblok, bener itu zaman nu bakal anjing kok. Ya aing hiji-hijina. Makanya cikina mun teu leueur mah aing ge eureun di dia pada leueur leueur anjing. Aing leueur goblok. Nah, padok sia goblok. Aduh. Mati leueur kana salah aing. Pekat bro.